A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di Sirah Cai Sang Ratu Mut Putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Yisim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Da tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuringnya sami turunan Prabu Siliwangi. Sising lah ngadongeng gitu. Manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon kena yang makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureuy seuling mah teu nyari. Tenang, buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we sausik tingalikeun. Kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ieu. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug teu naon ke urang badami heula sakedeungnya. Mun sae. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebak. Naon? Aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting, hunting hajat maksudna. Eta sora silung, silung sinen. Eta sora rebing, rebing rebab. Galap benernya teh. Kadenge sora kentut, kentut ketuk. Nu kacida kadenge pisan mah mun nora we sok sora bool, bool bonang. Sok terus nyiksa kita. Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman. Aduh Sarman, utit, emang utit. Saron maksud teh. Dah geuning jelegur teh sora golep golep goong. Naon anu diseueuran seueuran seujurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu pae gebuk nepi ka kieu geningan tau kae nyaho maksudnya
Ari unine are uninga mah galamnya euy. Gitu. Urut kering Urang tekung si gering pantura pantura panas maksudnya. Obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya gitu. kalau disejarikan si gamak kakaran apa si akan Naon seueur? nya Syuri. Teu kulan. Dong jago sia. Uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh. Agnon saha ngaranna? Kuring lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Hari itu anu tukang tikus enang. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak pedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan jadi lu mau makan gue oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Lapar aing. datang sasarap kula. Rezeki. Wabun kayaknya. Makanan. Edas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya. Sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing Terus jadi mangsa salira mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui kata kula. komo eta tulang dada moal teu ngadarek-dek dihakan Moal teh hipu atuh. bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk
gitu atuh nu kacida pisan minang diganti mangkut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge ti jangbaran sok saya saruakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan nanya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus kumaha cek celing nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes atuh domba alus aya minang hamin mah da loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pakmang nama kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we tah mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba tah ieu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik deui ka cuk ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah gua gelo caritakeun domba tah kitu tah eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nya handeudehan welasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu saperti na sileung ieu domba ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing eta hampru jeung jajantungna teh kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos kitu teh komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeulem heula kabeuki komo digoreng kicu-kicu mun dipais we komo mun disate tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna tah tetepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan di teh
pujit anu ngeunah pisan mah. Eta Tak komo kana jeroan pujit mah. umurna Aya eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok. aduh. Lain Sada sebel sama Syoti. segala beuki suara Ya hajirkeun semua wajah Gusti. Nuhun. Maneh mah jelema daekan. Ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid. Apa da teh falsafah? Falsafah naon? Nawiskeun abdi mah leuleus beung. habis ke beres beun dititah sasa dinaikeun Ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna. Ya kedah ka mana? Milarian tuangan salira. Oh kelana tenang. jangan rezeki kanggo salira Dipiri kurupi kambing lumayan pangliput untuk karuan budi kemana gamau kami binati salamati mohaya menyisi kudi ya bisa malah dibantu Ngahacurkeun semua waktu Gusti. Nya cik abdi kalah beuki karelo. Aduh, ampun. oh ya kan Muni percis teh orai hejo. Ha cek kenai orai naon-naon oge ah. Jeung jibatan eueuh teh ngaran mah. mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampa tangtu moka malinaan warga seni Padalarang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia Jakarta sekarang Alah, Jakarta sekarang panas. banyak baraya Ya Kang. Jakarta sekarang panas. Banyak jalan. Para ranjang. Hawana panas. Ngan hanya ka. kan banyak baraya Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. bawa kendaraan mararawa kendaraan Lain maneh teh ngomong teh dina we terus kumaha naha. Asa napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Mujo cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakanan anak. Nya urang neangan aprak-aprakan. Ka mana? Ka mana we? Ngagalaksak. Ya, nagalaksa ka bapak saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut bilang bisa kagak
hanya A saja. Kagak. Bilang I kagak, hanya A saja. O kagak, A saja. Ayo nyebut olo balaga Mana? nya. Benar. Ayo nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangka wah rumingkang di bumi alam hanya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya. Tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhum wah bisa wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhum amarah yang mata hajakal ya toge dia anjing Itu kenang beberebetan saya mau digendangin kenapa kok datang saya diam semua. Oh mau dikendangin? Iya dong Ya cepet boleh. Harus Ya boleh atulin kendangin tuh yang enak kendangnya. Nggak, ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali Baru enak ini. kau mau disengakan mengereduh atur nuhun ya ai kenang jempe pajar di kenangan sieta mah bolot sih sembah kapi hatur diterima diterima mak diterima belum naon jo belum sia teh Gusti sia bolot budak belum lahir diok goblok diok aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun goblok Tidak tamat lah sekolah. aduh nuhun kada rumpul
langsung leungeun naon bari teu ngomong. Iya mangga naon ieu teh manggalah ada apa. Lapar sami atuh tak kuha sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nya neangan nomor ya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa tak kuha sakitu dulu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah ki dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalimat sumuhun ketang limun ay lima mung tedugi kagenut ay genut genep maksudnya di belah mana palih ki aduh kidul Gusti sok siap sarana hingga ayo pada Parina teh kaki ikan dah. galap anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon rame jeung dieu mah naon teh ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ay buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh ya teh di Jakarta
dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh darah tista ieu darah tista maneh teh ih sungut dikituan disadah henteu anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta Tenggara teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun biing jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li sia nu salah sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel baik teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kok kompodat san Connery maksud teh duh nya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain para tahun yuswana bu Gusti Dibales ayeuna. Dolongan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegok. Ya Allah, keun bae tong dicengcurika. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Tuh. Aduh, belegok. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Ade. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina jurig
baca sok bacok baca maksud deh ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan Uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegung da eta hayang barang bang semplak barang akan barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing Uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy sekolah teh cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Tina naon asalna? dina naon dewek asana jadi galap kiih aduh kieu maksud teh kara permios aing Eta. salamet geuning uring-uing teh gimana ya udah hei udah wala moal naon moal alah moal kaula moal rek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti udah hudang boro-boro aduh alah salamet Uing Nyong euy duh ngan lieur kene euy salamet deui urang heeh moto kehalangan goblok moto kehalangan kadinya mana ngadupak atau terus Jalan segitu lega. jalan lega moal naon kaula moal naon moal uluh alhamdulillah cuklat dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui nyet nemalan nemalan udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh alah nyet waduh sehat gitu ai monyet sehat ai jelema kuleuh nyet 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 Aduh. urang pake ngamen kok aing nyet nyet aduh ngagajang teh gitu karunya nyet woi siap dipaledok wae aduh ngene
Pelekung sisi susukan Pasti. luar biasa. Salah jika Pak Haji Dinarnya keur ngabor. Bedol. Bedol. Aduh, ngeunah. Ada redek. Bedol. Bedol. Betot. Ngeunah, oi. Ara reudeuh, oi. Ada redek Kang Damur. Thank you. Naon sih teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa arah ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun naon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Kira-kira geus Oh, kira-kira geus kataun piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok. Tong pajak deui gitu. Seuri si goblok. Lain, Bu, seri teh kitu salamanu tempo merweng. Oh, Hidup. euy, Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hanya teh apa? Aduh. nama kata apa di babaturan? Apal ka babaturan. Heeh. Hah? Aman cenah. Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Aduh. Cikampek, Lain. Subang, Lain. Sumedang. Urang Ciamis. Mana tuh? Ciamis. Oh ieu teh Ciparai panjang teuing. Naon be teh? Cianjur. Ciamis. Oh, urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo-halo Bandung. Eta lo Bandung atuh. Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, naonnya? Ciparai, Lain. Gede Bage, Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik, Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Eta Barono Garing. Boronong Garing bener. Salah palaguna. Urang Majalaya da Barono. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon?
aing gana. Benar. Calena. Colena poho deui. Coba teuing. Benar. Calena. Geus boga kabogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut. Manuk naon? Oh buuk. Lain. Baca buah gitu. Leuh manuk naon? Yang calecet. Lain. Isok kumaha beli di sadana teh? Oh soang. Jauh. Aduh, punya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, sawang Suna. Masuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh bete. Maneh teh rek itu. Naon atuh ieu teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah, saya teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal lila hayang ngisi aing teh dia. Goblok teh. Sakitu Aing geus teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Umar di pawangan raja di pangkangan Cing pangenangankeun euy mun di jara rempling. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. Datang aing teh mun di jara rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Urung kadai tadi gua. Tah, geunah kitu mah. Hei, aduh, nuhun. Katampi lah. Bener gitu dah. Aduh, nuhun. Mun nararinca kieu. Nuhun. Iya. Dek, nah atuh dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Bolot. Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Nuhun. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot?
nepi ka dibiarkeun ku sorangan budak Oh, teh. budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Hihihi. Mun piga geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Jaraleun. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, gitu amin gitu. Kana beuki parna goblok. Kalau bagi parah sih tuh. Untuk gitu. Kalau baturan cinta biasa ya. Lieur. Udah. Kumaha ya teh maka laksana urang jadi dewa teh sararea. Diuk. Yuk. Serasap jadi tugena. Mendingi ciprit. Ngatur ke babak coy kulan. Diuk. Ini nada kan. Lolos dengan tuh. Eta we. Lain. Siapa ge? Eta we. Goblok sia. Jauh-jauh. Sidik nu gelo sia teh. Denawa sambiang merbayaksa. Denera sambiang merbayaksa. Sika pedang tamsir kada bini Chandra Sapanali.
balap Batara kala anu ngahaja dikerit nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka. Unirahangan nika kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta geus hasil acan mabejana kumaha urang sarerea urang sami bunga-bunga urang curak-curak sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasan sawarga parantos ngalinggihan kursi kerajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi terus jadi dewan teh mah para kabinet urang bakal jadi dewan. Nah siang ngarugi maneh naon jadi manusia dan jadi ya jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah kapan di mana aya budak geuning mangi karewas sok dewan sawan damel. Nah sia teh kabina-bina teuing deui sawan ye ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh awan wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan eta mah tong dilawan tak kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon naon cing uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni. wah beres atuh Heeh. jadi Alo. pengairan Ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian wah maneh uing peternakan beres melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coe sama kangkung atuh tama. Nah sia teh kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung. kalangkung Nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama. Nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah melegung ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan mumpang geus kadar milik diri bagja awak deng tumilar gitu mah deletang tumilar gitu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget teh aduh deh ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking oh cara reking atuh awak nage sabab aing nya ge buta aing maloba dedeleuan jeung alus dedeleuan halus tarakan nu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeleuanna ruksak kapereungpeunan eta teh kuti kotok
Ayo batur orang ini. Wah, udah kan lu. Percaya ke si Eta. Gara ompong kan. Salah ngomong piranya wakil mati luan. Goblok deh. Walah lamun mikir mah kasih kira yuda beset ilmu nita dia. Kita tadi kayak kasih kacamata. Saya. Cing percaya kasih ayah. Kasih ayah mah. Ngomong itu sulit. Usia ayah mah wanu teu beset kabeh oge. Warukana kumaha mun si ayah. Percaya kasih ayah mah. Mundur. Nunggu Mundur. Mana? Mana? Anu dijagokeun ku Siling di bete mana budak teh? Etan budak satiran bieu. Heuh, tong ka eta dewek heula. sampai lah anak Lain kelas, lain apa? lain level. Cucungik maneh gelut jeung aing. Nah, ai wani mah. Ya, dina meunangna aing era dina elehna wirang. Boga bandera. Sok cenah ka dieu eta budak. Si hareupan kitu aing jeung dewek. Oi, nepi ka maksa. Sampai kageuh. Cing inget lamun maneh dina waktu eta keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam. Di mana teh neraka jahanam teh? Coba teu percaya sia. Lai si lain nggak percaya. Ya, di mana? Wah. Di mana? Ulah ditun. Deket pindah. Deket Pindan. Eta raka jahanam teh. Atuh cak sia Haji Sidik. Tandangan. Sok kaya jauh. Lamun si lain bener laki-laki dan jangan terus saya mau diculik. Karena saja. Tenggelan dan PKW nu mati gitu. Acan goblok. Tenggelan aing meureuy deu. Ayeuna ditengel ke 100 tahun ditunggu. Naon? Aya kejadian naon cing dunya ieu? Teuing gitu. Nah teu nyambung. Alah. Aing teh boga teh makan si jidan. Percaya. Itu we. Tanah salah tembak pindah. Gol. Alah. Bangun. Bantir Kang. Goblok suka teh mah males ya teh. Karaos lieur nya. Tengeulan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah. Acan goblok. Punah naon punah. Ya, sanajan maneh pintur kata lebih salah kata puji le Bapak. Aing mah geus seteng bener. Foto mare leuwas goblok. Iya. Bawa turunan teh dituna aing kudu kita sia. Sok. Wah, ya. Bawa turunan aing ya. Hayang nyaho. Kudu jahet ya. Bawa turunan aing kudu nya sia. Waduh, itu woy. Wah, sia. Tah, sieun tah si goblok. Marukana kumaha mun si maing. Alah. Si cepot kabur euy. Marukana aing aja mah jagung gede atuh. Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana, eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya gitu. Wah dulur mengading.
cing da si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedeung deui ge modar. Saha teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan sia cepot di dieu dari lain. Di mana teh? Lain teh wanieun ka si lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah ka si lain teh merahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing hareupan aing deui. Aduh, Gusti, aduh liur euy. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh. Si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu marukana rek mati marang aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia raja Namrud aing raja singa sing hareupan deuleuh. Sok. Aing tukang teluh urang dieu mah. Dua kali aing leungah kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu. Wah. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia. Aing jelemana moal dipungkir deuleu. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deuleu ku polisi. Keke naon maksudna neungeul kana hulu aing? Aing si lain datang ka dieu, ka lembur tu maritis. Deng mah endong aing mah teu didikeun, goblok. Maksudna ngata Bina-bina teuing sia teh ngajago hirup teh sia. Lamun aing sia sok. Aing sia. Goblok sia hulu aing dintot euy. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh. naon maksudna yang enong teh? Ya, Batara Kala teh ngancam jelema. Terus Dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel Enong Semar. cek saha? Mau ke jeung ya. Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong. Mikir sia teh euy jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala. Kala teh apa? Kalakuan si lain nu goreng matak jadi madawa mah setan. Kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia. Bina-bina teh ya, renge ku sia. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate, judo, silat, tinju, kungfu, benyang. Lain seuri Nganggap enteng ka urang dieu. Oh lain nganggap enteng. Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieu nu dianggap enteng leuwih ngulik istilahna. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia. Benar. Benar? Buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing. Langsung. Sing neuleuh aing. Enta tepak tilu. Langsung. Moal. Langsung tepak tilu.
ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok berartikeun hap-hap. Nah, silat mah deuleukeun, silat mah deuleukeun. Deuleukeun silat mah deuleukeun. Contoh ieu. Alus aing dulu. Jeung siapa? Balik ka teh siapa jigrang? Bina teuing jangan pipilun kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Polo aing hakan ku sia. Bina teuing. Tarik ber. Sok sialah. Hayang nyawa cepot. Cepot, tuluyekeun euy. Bieu mah kaganggu kudu gelo deui. Sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep deui. Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Heulakeun ku sia hakan. Ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay. Heuh sia disangka cikur ku aing. Naon? Heuh sia cikur. Teu nyambung, goblok. Cikur mah deuleu perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur reguk. Abang buta tuh akang na bawa. Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur. Teh mah cukur. Cukur mah kue nu buleun. Cucur. Nah, sia teh Cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan. bujur teh mah. Bujur. Abang buta atuh. Coba gerak keluar Bahtara Kala. Ayo, ayangnya. Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. Bener. Tega lara. Tega. Pati. Dor, ditunggu di luar. Ya, siapa yang kaca? Ayo kan. Jagungkeun aing. Jantan. Anak buah nanti lah. Urang patutunggalan sajeung aing. Ya. Bina-bina teuing sia teh. Ulah hayang kana caekek. Cucurut handapun batu. Ulah hayang kanu pegek. Camerut sia teh gede nyatu. Ya. Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha lamun ambek eleh. Naon lamun ambek eleh. Sok sia. Hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si leuing atawa si leuing heula ka dewek. Dewek heula ka si leuing jadi perangna perang mental. Dor. Saha nu gede amok di antara urang duaan? Aing heula, sok. Sia teh goreng patut. Pege. Ketos. Nyaho sia ketos ngucur ceuli. Leheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh. Eukeun mah hapur sia teh ongkoh. Roromeheun. Purujus. Ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu, dari mah timuning. Allah beri bebeakan. Naon timuning dicoek ku simut. Naon ngeunahna? Teu kapancing teu. Kata mah sia teh bau sungut. Teu kapancing. Sajaban teh bau sungut teh sia teh bau bangke. Kuat euy. Kuat euy. Geus.
naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering jadi teh paingan anjing paingan anjing paingan teh ambek atuh paingan teh ambek na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli bener karulik dan ya sok manehan kain ngahina si gelo non si gelo nabi teh jadi tetapan ajeng ajeng ngabekok sia eleh ngabekok sia teh goblok eleh amek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina gitu yang menikah enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh enteng teh mematikan gitu. enteng mematikan enteng nu ambek eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah kejadian dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh lipoh deui eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah sing parah sing kanyerian ya si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek cacing pilihan waduk si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk teh sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol 2 tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok kabida-bida teuing wah kuatan euy satang parah kuatan euy si teu boga acara si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu tapi kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia ti si dadan aing nya gablek kakenyos lain di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging ayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool lebih beri di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing
ngahina inung aing ambak eleh tubuh. Aduh Gusti pajar inung aing hilut putih tuh parah Gusti nu agung balah. Cek aing oge nya Gusti kahina pajar inung abdi hilut putih.